Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ya sound system tu juga nak kurang tarik mengibai. Kunaon bah? Teu aya nu nemalan. Aduh ieu tonggo barudak teh loba gini ya. Bisa kali deh atuh bah. Oh sisa aja urang deui cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jauh ditujukna nu anggang tidak tanah kiwari dugi kawanci. Urang sesu ti pohona urang guar di akarna. Gelar upacara adat pamapak tatamu agung. Karya ekstrakurikuler tradisional SMK Negeri Citandu sebagai sejarah digawitan. Olah geuning Pak Isya ieu teh. Leres teh ya, ieu teh di payeunan urang teh ieu teh. Bapak pengawas ieu teh leres Pak Isya teh. Oh, leres. Asli tubuh Bapak asesor. Aduh, hapunten sakadapan Bapak. Panginten ieu musim kuring sabaraha kanca ditahan heula sakadapan salah sawis tawis pangdeudeuh tawis kabingah. SMK Negeri Hiji Tangeung desa kasupingan ku pangersa Bapak Inohong Bapak pengawas mohon. Bah, ulah supados teh nyangkolongkeun deui waktos bah. Urang kawitan hayu ah. Mangga urang kawitan kasih. Dasar ku ongungkungan aya naon aya naon. Allah. Dasar ku ongungkungan aya naon aya naon. Sora bewara tasora goong tanggar jeung wewara paheut manjing subaya. Aduh sampun wahapunten menawi tatamu saha rumaos walaleda sakedap antosan heula aki tumut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasoda ayeuna sampun uluh tu adra ngaleun ngelabring ngabeabkeun dudu sumbing Berami yang gera papangkeun, dergending gera ramekeun, burpayung gera bekakeun, burpayung gera bukakeun, burpayung gera bukakeun. Tandang makalangan kasih.
pamayang pasangan anu baris ngabagiakeun kana ieu tatamu sumangga kasanggakeun aya kasih gelis gedan tandang makalan. Aturan wilujeng sumping semoga keprok kasyap gelis mohon aturan wilujeng sumping kanggo ka para pengawas mohon aturan wilujeng linggi mangga. Ya, wilujeng sumping kepada Bapak Pengawas Pembina Insinyur Rustam Effendi dan
Supervisor Bapak Gopon Komara SPD. Dan itulah penampilan sekaligus penyambutan dari Eskul Seni SMK Negeri 1 Tangge. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Eskul Seni SMK Negeri 1 Tangge. Baik, selanjutnya yaitu penampilan dari Eskul Mersing Band ya. Setelah penampilan dari Eskul Seni.